Pik, kenaon mana cicing di dieu? Keur ngabuburit. Rek naon maneh ka dieu? Urang rek nanya ka maneh. Rek nanya naon? Pan anu kaasup batal puasa teh nu teu meunang nginum jeung teu meunang barang dahar. Benar kitunya. Heeh, kitu bener. Pan maneh ge pernah ngaji. Nah, make jeung nanyakeun ka urang. Heeh, urang ge nyaho. Tapi lamun ceurik di bulan puasa kaasup batal teu. Nya moal atuh, emangna maneh ceurik pedah naon? Heeh, ceurik teh pada urang tadi ngadarmi rada teuing. Oh, maneh ceurik teh kana ngagodin, batal goblok. Dok, ari di dunia ya sabaraha musimnya? Dua tuh. Emangna musim naon wae kitu, Dok? Muslimin dan muslimat. Eta mah atuh lain musim, eta mah umat. Cocok. Salieur aing mah euy. Jaga di mana? Di mah, ngahaja we ka dieu. Lain, pas penting urang aja film India. Maneh lalaki-lalaki meni lebay lalajo film India, lalajo mah film superhero, lain film India. Heueuh nya. Nah, Superman make cangcutna di luar. Nya ngaranna ge Superman, mun make cangcut di jero mah nya meureun aki sia. Naon sia lainna kaki aing? Da emang cangcut aki mana mah di jero goblok. Ah, coba. Dok, hari obat tidur mun di dahar ku jelema bakal kumaha nya? Nya bakal sare aing maneh sok belugug wae. Tapi lamun digebrak bakal langsung hudang moal. Nya moal atuh, da jelema ge ngadar obat tidur. Tapi lamun hayang hudang kumaha carana? Tah, cara mah maneh ngadahar obat tidur langsung jol sare. Maneh langsung kurang diudangkeun. Emang diudangkeunna make naon atuh? Ku aing nyeun cai panasnya golak, seblokeun nganu beungeut sia. Sia stres goblok. Dok, ari 2 ditambah 2 sabaraha heuh? 4 atuh. Alhamdulillah. Nah, maneh mah make jeung nyebut alhamdulillah. Heuh, sebenarna teh eta teh aya artina. Emang artinya naon? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Artina teh kudu bisa ngadoa nu bermanfaat. Oge nya. Cing nya, ai hiji ditambah hiji sabaraha. Nyari hiji ditambah hiji mah di mana-mana ge 2, Dok. Cing naon ai eta teh artina? Artina kudu bisa ngaji jeung ngadoa. Oge nya, ai maneh sok ngaji tara. Tara, Ai kitu mah selalu jeung bohong atuh babal Asia. kalau ngomongna tong kasar itu bulan puasa. Dok, kan urang teh geus balik ti dokter. Geus kagoan penyakit teh, aya deui penyakit nu anyar mata keuyeun mikirana ge urang teh. Emangna maneh kunaon deui, Cuk? Ayeuna mah urang boga penyakit darah tinggi naik lagi ge 180. Atuh ai naik mah cenah turun we, bejakeun kadarana bisi labu. Pik, kenaon mah cicing di dieu, kade mah teu puasa. Sok fitnah wae sia mah kade ngomong teh ulah ka maneh-maneh bisi dosa. Terus maneh cicing di dieu keur naon atuh olangan, sok piciragaan wae batur. Heeh, matakan urang cicing di dieu teh keur kangen. Oh, maneh teh kangen ka awewe, terus saya bobogohan. Ayo maneh ieu teh bulan puasa, dosa. Saha nu rek bobogohan ari maneh? Da urang mah lain kangen ka awewe. Lah, terus ayo maneh kangen ka saha atuh? Heeh, matakan urang cicing di dieu oge kangen ka adzan magrib.
Oh, mana teh kan keadaan maghrib teh, naon yang buru-buru buka puasa? Lapar euy. Hayu orang godin. Ayo. Pik, mun aya jelema mere duit ka maneh 100 juta rek dipake naon? Ya pasti atuh urang mah rek dipake ini ke tanah suci. Alus oge paniatan. Tapi mun jelemana teu jadi mere duit ka maneh rek ka mana? Nya mau jadi we ini ke tanah suci na oge. Daripada maneh teu jadi init ka tanah suci, mendingan init ka tanah longsor eureum. Sia we sorangan jeung ngajak aing segala goblok. Ya, liurnya dina berita cenah Gunung Merapi teh aktif. Nah, urusan jeung maneh naon, jeung pusing sagala. Pasti telepon ku urang teu diangkat-angkat wae nya. Sia cager. Ku gue ada HP, hayang aktif mah aktifkeun heula we otak sia meh teu belet. Iya, goblok mah. Dok, ada apa tuh di berita minyak goreng teh keur mahal? Mahal cidikan ge ekonomi hararese. Dok, tadi ge urang rek goreng kerupuk, si minyakna teh kosong. Eueuh. Ai terus maneh ngagoreng make naon atuh? Tadi teh urang rek goreng kerupuk, make cai, ari pek teh jadi sebelah. Akan aku Oh, siap. siap ada. Jepret ku aing. Cuk, ari hayam jeung endog heula kene mana? Nya heula keneh hayam atuh. Ke. Ari hayam tina naon nya? Nya tinu endog atuh. Ari endog tina naon atuh? Nya tinu hayam oge atuh. Nah, urang jadi lieur kieu. Euy, sarua aing ge lieur. Ya, inung urang isuk-isuk adat-adatan wae mendak lieur ngaciana ge. Ulang ngomong gitu do, hade gorengnya kolot. Mana daek doraka? Sudi najis teuy, ngamit-amit doraka ti kolot mah. Lain kunaon kolot mana adat-adatan gitu? Aktif kelahiran urang leungit. Aya cek maneh mending nyeun deui atau kumaha? Nyanyian deui atuh beleguk. Manya maneh kudu abus di kaliang cocodot. Sia mah ditanya teh terbalik, sia wae nu asupan liang tai aing ye. Otak sia nyeng, so.